Aduh, ya hirup. Ngan kieu deui perubahan. Oh, nape bisa berubah? Masa wing teu bisa? Datang ke dukun. Lain ge menang solusi. Telah memenang beban di hati teh. Aduh, kumaha tuh ieu. Rek nyandung, awewe na. Boro-boro rek nyandung. Ngadeukeutan awewe ge, awewe na kalabur sarionan. Sedih hirup teh. Dia jaga kesaki lobor deh. Dikaretan we remet teh ngarasahan atuh ya. Ngarosot. Bayu jomblo. Orang awalnya juga bayu abi. Kumaha nasi barudak? Hasil teh kawen nya nasi baka dukun. Cir ka mananya? Eueuh wae. Ah, coba di teang di tempat biasa sebenarnya. Anjir, sorangan ya itu kelas tuh Melawi. Lain lagi ke tiang listrik. Tapi harus kayak jadi tiang listrik. Di kumahakeun lagi kuat wae gitu. Heeh, aing maka bereyan cucuk lauk oge asa rek modar ya. Aing mah teh endah. Bisa peuting ka kadukun da. Teu enak naha. Ieu ka nuksruk tengah peuting. Naon hubunganana? Kapan cek Mbah da di Titanikung di sepertiga malam? Kela. Asa teh ka hati ku otak ya. Nya nah, wat tunjuklah ka nutur. Kata otak aing mah di dia. Pindah ka nutur ka otakna. Ya, ada keur loba pikiran teh tuur teh sok nyeri ya. Leklok meureun. Kela. Anu dimaksud nyuk tengah puting teh kumaha? Teu ka hati da. Pancek si Mbah teh kieu. Di Titanikung di sepertiga malam. Peuting-peuting teh aing nikung di tikungan nu poek teh gitu. Lain mah sukses ka nu aya ka nyuksruk. Yang geus lah lieur teh ka hati ge. Terus kali tenang lah heula dan yang disolusi itu ka hati nama. Naon akan kadukun mah teh elah. Si buncir ka mana ieu teh? Buat eueuh wae. Resolusi teh teu endah ieu aduh. Rekan lamun pangi. Woi, duaan we si gaban motor. Meni susut. So sweet meureun. Atuh daruan we dicuriga. Keur nguruskeun besa peuting teh ti dukun teh nih. Oh, urang ge kaingetan asa teh. Kumaha tah? Ahli eueuing mah. Liurna tuh. Asa teh doang geus, usaha geus, ikhtiar geus. Komo deui tawakal. Terus naon anu dipake liurna? Kapan sih ngarakeun kabeh? Kurungna. Kurung naon? Tah, kapan cek si Mbah teh ka urangnya. Kita doa, usaha sebenarnya. Ikhtiar, tawakal dalam kurung duit sebenarnya. Nah, dalam kurungna urang neangan teh lieur. Nyawa lieur. Lah ding aya batu hakana gitu ku aing. Inu aredan karena hatu euy. Halo para insan yang tersakiti. Anjir. Jir, aing rek minta pertanggungjawaban lah. Pertanggungjawaban naon? Emang ku aing di naha? Kapan basa ka Mbah teh aing teh balik lah. Teu balik pindah naha? Eta cek Mbah teh basa minjem duit teh ka awewe. Inget nama Kuat nyusul-nyusul ka imah unggal poe deui. Pada ka alus datang ka imah mah. Alus pada lain hayangeun lagi. Aduh.
Terus enak urang kumaha tah? Da KBOG ya. Tebalna eta solusina teh tah di dukun teh. Kela asa teh urang pernah ningali itu non asisten simbah teh. Ya di mana ningalina? Kela asa tukang bensin di pengkolan teh ya. Heeh, da wing oge ka si Mas teh geus asa pernah ningali, asa teu asing teh beungeut eta nih. Kan ningali di mana tah? Asa pernah dagang cimin mun teu salah mah. Soalna wing pernah meuli ka eta teh. Rasaan wing hungkul tah bener kitunya. Eta si Mas teh tukang cimin. Ayeuna mah jang pastikeun ke urang yang tareang keur itu. Ayo mah teh penasaran. Ayo bebe Pak, tareang. Kira. Nah, tuh. Di sepatu weekend kabeh. Ya, bisa kenca kabeh. Tadi buah dan tetangga. Terus itu, apa ini? Angkat tadi guys, minta saya kayak minta tangga ya. Pikun. Nah ini nih, kemana ya? Ke pengkolan, ke tukang dagang sana tiangnya. Lah, itulah. Itu tuh tukang bensin. Itu kapan berani itu tukang bensin bisa menjadi asisten teh? Oh, tapi udah benar kan? Bagian yang tukang sini nih namanya Pak. Iya, Ya, mah. Tukang pandai bener tukang cimin tuh, cek emang ge salah. Simbah teh aya. Heeh. Asa teh tuh. Oh bener sih, mbah asa teh tuh. Ah bener teh enak mere dukun teh.